Nu jelas Abah Sepuh ieu adalah sosok guru, sosok bapak anu pinuh misteri luar biasa. Ulah-ulah ku para murid-muridna, ku anakna ge sulit luar biasa misteri ieu teh digali, misteri ieu teh dibuka. Sebab sapopoena Abah kula teh dahar bae, dahar tilok puasa Senin Kemis langka. Bahkan setahu saya Abah itu nggak pernah puasa Senin Kemis. Puasa Rajabnya belum pernah saya menyaksikan sampai 27 hari. Paling hebat 7 hari. Eta ge haji imangan 2 poe satengah. Puasana 2 poe satengah doang. Ya Allah ya Rabbi, pan misteri luar biasa. Hobi na ngobrol teureun. Sakedeng-sakedeng gerokeun ku sia Mang Resip, Mang Indun, RT Indun. Jelema nu sederhana luar biasa, diajak ngobrol, diajak dahar. Ke sawaktu-waktu gerokeun ku sia Mang Suhanda, gerokeun Lurah Sura bapana Haji Rusdi. Masya Allah ngobrol deui bae. Teureun terus be ngobrol, ditanya ku kula Mang Resip, Mang Indun, Mang Suhanda jeung saeta nu biasa diajakan ngobrol, pernah dibere wiridan teu? Henteu pernah. Masya Allah ari kunaon tamu kakarak datang ke kaki pudong langsung ngaberbet dibere wiridan. Wah, segala yang gede amplop. Jatilok bere wiridan tilok. Masya Allah. Ieu mah diberjamaahkeun ku Ki Podoli. Ya Allah ya Rabbi, sosok misteri nu sangat luar biasa. Kula pernah protes, bah pan Abah mah teu kos kiai nu lain. Kunaon ngobrol bae. Jeung nu lain mah aya kholwah sagala. Can jara di kiai cak Abah. Boh, serem amat. Mun sia can bisa jikiran bari ngobrol, mun sia can bisa ingat bari dahar ke Allah Subhanahu wa taala, can jadi jelema sia. Wadaw. Atuh tah mah hese eta mah. Misteri itu sangat luar biasa. Masya Allah. Kamisterian Abah kaula. Guru urang almagfurlah dikepar masantren sampai datang ka henteu kurang 40 guru. Lantaran ieulah geus beak wetan, beak kulon, beak kaler, beak kidul, wabeh diaprak. Wara atuh sangat luar biasa. Begitu datang, Masya Allah gagah luar biasa. Nyaritakeun ngaji anu Abah seri be senyum be teh dina hiji waktu leungit kabeh elmuna. Pohara luar biasa. Misteri datang kecak bahasa sobralna teu bisa maca Quran aja leungit kamu tah ieulah Abah langsung ngomong ke ulah dipake sombong, ilmu luar biasa. Langsung ngeluh tek dibere di ciruhan puh araya deui tah. Masya Allah, coba jajal datang kaki Jamal ciruhan puh, ya Allah langsung stres. Kan bisa stres atau kiai stres di nyiruhan. Ayah misteri luar biasa. Gusti do agung, Masya Allah. Kakak kula Abah Haji Mu sabarakali titah mimpin hadorot ulah lobaan ieu duaan begeng jarah teu bisa teu nya nama kunaon teu kuat ngageter nyanda teh teu bisa lain teu bisa nyana teh grogi luar biasa berlebihan anu sangat luar biasa. Masya Allah kunaon tepugah tepugu datang Abah kula teh ya dina impian lempang teh kunaon kuari bisa ngabodor sagala heran lagi
Masya Allah, misteri luar biasa. Hadikula Abah Haji Uus ngomong sabedug sakali. Ya Allah, cicingan bejangan. Pan model luar biasa. Titah ngemagahan ieu teu bisa, teh magahan itu teu bisa. Tuh cicingan si hese. Kunaon torojol Abah kula datang pagahan ku sia Alpiah. Kunaon kamari bulan puasa masarkeun Alpiah, heran kula. Ya Allah ya Rabbi, tamat deh. Siapa sebetulnya Abah Sepuh itu? Misteri. Masya Allah, Haji Jalal tepugah-tepuguh kuisan. Atuh jadi kolot kabeh tapi mantakan kukulat titah jadi imam nyana pangkolotan. Eta pangmodel, ongko pangbungsuan, ongko pangkolotan. Masya Allah. Aneh luar biasa. Gusti nu Agung Haji baheula sia ieu mahna di dieu, sia imahna di ditu terus beda nya namang teu diomongkeun. Hiji protesnya apa teh? Ari Abah, ari kula di mana ieu teh iim di mana? Sia mah di mana bae. Sia mah ngahiji jengkueuk tanaon. Ya Allah ya Rabbi, sugan teh lalagaan. Kabeh geus ditentukeun imah sia di dinya, imah sia di dinya teh geus disebutkeun walaupun geus sia mah moal ieu teh kajamanan ku Abah, tapi kan posisina geus ditentukeun. Hiji doang hiji haji. Henteu, Masya Allah, ternyata bener nya nama babaturan jeung kueuk di ditu. Terdamparnya nama kacilajat. Gusti nu Agung, pinuh misteri siapa sebetulnya Abah Sepuh. Ulah-ulah kudu jadi murida, kudu jadi anakna hese di gaeuh. Ari dahar mah katurutan kabeh. Masya Allah, nu kuat parwasa kabeh. Gusti nu Agung pohara luar biasa. Aya Haji kakarak taun aya nya nyawalan. Karak taun itu tilok nyawalan. Karak can pernah karak aya ditanya ku kula beusi turun ka kiaian. Puasa sih yang mempertahankan kakiayan boloon kata jelema. Masya Allah. Laju buktina turun ke kakiayan barang di delete ya. Cengyana bado teu beres. Kunaon? Hari malam Senin pengajian ngarebu, hari fitrah teh 100 aja. Astagfirullah. Asieun naon? Kunaon ngitungan kos kitu. Mempertahankan kakiayan teh lain ku puasa, justru eta nu bahaya. Masya Allah. Allah kula eta teh ya haji bohong geus ngamparkeun sajadahnya. Diuk benang gua nu mitra eueuh deui. Ta ieu batal da kakiayan ku eta. Masya Allah, pinuh misteri Abah kau. Hese luar biasa dibaca. Masya Allah. Ketika ngomongkeun gegeraan marungga haji mumpung kuari keneh lantaran engke mah hese, lantaran engke mah hese. Ya Allah, bahasa eta teh sangat luar biasa terdengar ku keluarga, terdengar ku para murid-murid, tapi diabaikan. Kunaon masa sih? Tapi buktina Masya Allah kuari bener hese ke Mekah. Ya Allah, istimewa luar biasa. Ketika kumpul keluarga Abah kula teh ya, resepna dahar berjamaah. Geus ulah ngomongkeun salat berjamaah. Hese tah mah. Ieu dahar berjamaah. Ngobrol jeung para anak minantu, Masya Allah, ngobrol pohara luar biasa. Ngobrol ke jeung tetangga terus bebari dahar. Kadang-kadang tilok ngobrolkeun ngaji, ngobrolkeun dahar bae. Rada cocok doa yang termah. Tapi kan satu saat ya iya tia lauk tia iya lauk menang meli ibu sia di Mang Anu. Mang Anu teh menang meli di tukang lauk Mang Anu ngaranna. Eta tia terus be datang ka ieu tia di alana lauk ku nelayan ngaranna eta menang laukna ti laut anu. Masya Allah, teu kira-kira eta nyebutan aya ngaranan gini. Padahal tukang dahar lain tukang ngawirin.
kunaon ari Haji Peni kolotrang bae make tas bae didinya murid Haji Rusdi atau tetep bae pelebah laut benang pamere nah atau tekanyahoan kunyana di dahar bae kunyana ya Allah bareng ditanya sadadna kasah orang ke Haji Agus Salim salah sanad itu tuh pinuh ku misteri luar biasa Masya Allah tak be kanyahoan ieu laut teh menang di lautan anu terus tah usia deuleu aya ngaranan tah eta teh tak be mun ieu teh jual beulina aya haraman kanyahoan usia tah sia lamun can bisa kos kitu can jadi jelema wadah berarti ieu urang menghadiri dia monyet kabeh istimewa luar biasa di Ciduhan Abah Uci Masya Allah hebat luar biasa didatangan Abah Haji Muh tepugah gagah luar biasa Abah Haji Us Abah Haji hari kula mah tahun 93 berangkat sia ka Mekah ji ngadadak ya dan belajar manasik teh kudu engke sia bisa sorangan engke sia di ditu bakal loba kiai nu naranyakeun masalah ka sia waduh ngaji gente gitu ya Allah ya Robi tuh tahun 93 Abah Haji Yasin aya keneh urang doakeun mudah-mudahan dibere sehat dibere panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbah ulah harita bareng kejeng almagfurlah Kiai Haji Soleh Gandaria Masya Allah wah luar biasa nyaksikeun begitu kula datang ke bandara aya aki-aki merek kitab leutik set ajaib luar biasa Masya Allah jelema ngomong bahasa Inggris kurang paham jelema ngomong Turki kurang ngerti jelema ngomong bahasa Arab kurang ngobrol luar biasa Masya Allah datang ke kaget luar biasa Ki Soleh Gandaria pada saat itu mantakannya nama datang ke akhir hayat muntah pangijeng kula nyuman suku bae teh kunaon nyaksikeun kula pernah hebat luar biasa Masya Allah tadi ke Haji Mu tadi teh kan titang hormatnya nah itu kula lagi ngomong kula pernah hebat kunaon pulang di Mekah di bandara deui eta kitab leungit luar biasa leungit deui hebat atau terus beda tengkak luar itu bisa naon eta teh ya Allah tapi kan geus pernah hebat daripada Ki Jamal kan pernah hebat iya misteri na Abah Sepuh siapa sebetul ya Allah ya Rabbi tuh Masya Allah ketika tahun 2018 kamari ke Mekah kula tepuguh kapanggih jeung urang Arab jong kude kukula pajar tukang di toko pedagang nyana nanya man ismuk kadana kula bisa tahu segitu mah teh kula ngajawab Tohawi iya man ismu abi Dimyati Masya Allah tepuguh jojowakan itu tuh ngaluncat-luncat Ibnul Dimyati terus datang kabeh baroloh terus ngaleungit eta jelema ci saha eta jelema Masya Allah berarti wawun ka abah kula cak teh tuh matakan saha sabenerna hawalan terakhir Abah Uci langsung ngomong ke kaula bahwa luhur apa teka udak ka haji kunaon ka haji teh berangkat teh moal waktu ka dieu ti imah langsung ke masjid langsung harita cenah Abah datang lucut ilmu sia bakalna waduh langsung teh berani berangkat ke dia langsung ditunjuk lucut ilmu sia bakalna Masya Allah siapa sebetulnya tuh hadirin wal hadirat rahimakumullah siapa sebetulnya Abah Sepuh ketika bola kumpul ke jeung Abah Uci harita aya keneh bahwa engke bakalna raribut dina lebaran itu aneh luar biasa sedengkeun can pernah berbeda puasa lebaran can pernah berbeda geus diomongkeun bakal berbeda puasa bakal berbeda lebaran maka ketika aya perbedaan ulah ditinggalkeun kustia ilmu sulamul munairin
tayelah dek dibuka ke rahasia kukula can tentu bahwa muridnya memahami misteri itu. Masya Allah, karena Abah Uji pernah ngomong ke Haji kakarak bisa muka tabir Abah encan setengah-tengahna geus kos kieu komo lamun bisa kabeh. Masya Allah, can setengahna muka tabir Abah ka Haji geus dibere kos kieu ku Allah komo lamun bisa kabeh. Iyalah tabir misteri nu sangat